Beres beberes teh asa lapar ieu teh arek ngawadangkur aya asin hungkul. Eueuh baturna ari sorangan teuing mah bisi sieuneuan arek ngalagenyer we. Ceuk genyer teh lamun bisa ngomong mah aing teh karak nempo matahari cenah geus dicomotan deui ku maneh. Lumayan pan ari daek pepelakan mah meunang sakalian dahar rencan anu di dieu ieu teh lain cai pacilingan nya Eprione cai jeung nu ka jero bocor. Daripada mubajir tamu jadi ku aku teh dipelakan genyer jeung tutut. Ngeuneurna geus beres ayeuna mah aku arek nyiapkeun samara biasa samara nama samara tumis. Dikarenakan aku nawegah ngarkuh da sok nyeri jangjang jadi ku aku arek dicoper tinggal dicoper nage menikah lucu mini chopper portable anu bisa dibawa ke mana-mana bisi aya nu mau chopperna ku aku link produkna geus disematkeun dina keranjang kiri bawah. Nyoperna geus beres ayeuna mah urang ngagorengkeun samarana. Beres samarana asak mah terus gejebruskeun we eta si genjer anu meunang motongan leutik-leutik teh amun teu dipotongan leutik-leutik mah engke bisi kembalina teh rarambai. Kalian Eprione resep oseng genjer teu teuing da aku mah resep pisan kana oseng genjer teh. Nyerna beres layu terus we beres samara biasa samara nage masako jeung gula hungkul. Oseng genjerna beres asak ayeuna mah hayu urang dahar tuh tingali ka barita teu ieu teh parok ku cengek jeung cikur. Ieu mah pasti we ngalilimed mantak poho kata tangga oge. Tapi tong poho kana maca bismillah masa memeh daharna. Hayu urang dalahar Eprione bismillahirrohmanirrohim hablemkeun. Ngeunah pisan si Eprione dibandingkeun jeung daging anu eueuh matak hablem deui ieu mah.